Terus, Patepang deui sareng abdi Septian Pepel, tong hilap di like, comment, and subscribe di bawah ieu nya. Abdi di dia nuju ngantosan rencangan, cenah bade kadarieu bade ngabuburit cenah. Tapi mana ieu can datang wae. Tos tabuh opat itu. Man. Aduh, kadarieu kalabat. Keluar dah mah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Irgi kalabat. Kalabat Tolong sehat. assalamualaikum. Ieu na kudu rada ieu duduknya. Oh iya Mas ya. Iya, Kumaha buat ka dieu teh aya naon sono. Sono lah ngabuburit we ieu mah kitu. Sono. Kumaha ye liburan teh kumaha? Wah, Aman. liburan kan ayeuna nuju musim kieu. Oh. Cing ayeuna urang ieu non. Urang ngobrol-ngobrol tentang Ya, kan enak teh santai lah. di Indonesia teh nuju genting. Menurut Diman, menurut Irgi, menurut lo, kumaha tah cara menangganina virus corona teh tah? Ulah heula we itulah. Ulah Iya, heula. heula. Ieu heula. Kumaha itu? Kumaha ulang deui dia. Kan enak teh nuju genting nya, nuju aya virus corona. Tah urang supaya teu beunang ku virus corona eta kudu kumaha tah? Nya ari urang mah. Ngobrol we mah ngabuburit. Oh, ari urang mah nya. Rada diajarin lah. Sieun mah tong berlebihan teuing kosip batur-batur gitu nya. Ulah panik. Ulah panik teuing gitu dah. Tapi Anggar oge. Anggar we sieun mah aya. Mimiti mah urang oge non. Teu sieun lah gitu naon virus corona namanya dina urang teh Pas mah ningali eta meureun. pas ieu nu ngali benar. Jadi begini teh asa sawan gitu si abdi teh. Nya kitu nya ayeuna mah urang mah ulah panik ting lah intina mah jaga kesehatan urang sararea. Di rumah aja we. Ikuti anjuran pemerintah. Nah, menurut Irgi kumaha tah? Dia di mana atos cenah? Kumaha yeuna pertanyaanna? Pertanyaan sarua menanggalina virus corona supaya orang teu beunang teh kumaha menurut Irgi, menurut Diman dia atos. Ya turuti we apa kata pemerintah. Cek pemerintah Pemerintah kieu. kieu nurut. Ayeuna lamun teu nurut kan bisa cilaka ka urang sorangan. Enak ulah cing, menurut ulah kumaha? Oh gitu. Hei. So, Ayo kumaha? menurut abdi mah kieu. Kumaha? Itu kumaha sih? Mimitina. Cara menangani supaya orang teu beunang ku virus teh kudu kumaha tah menurut ulah? Misalkeun ye urang teh hayang keluar, kalau urang keluar teh kudu make masker. Naha kunaon? Meh si virus teh asup. Lain apa lama ulah make masker teh nya. Ulah. Geuli ye. Eta mah kudu. Entong kos siga si ieu make masker 7 minggu tuluy eta. Karena pemirsa kena kaliwang ieu nurutan ieu. Kami contoh Masker ieu mah hiji we hiji seuseut tuluy. Kos ieu. Tah enak. We coba teh kumaha? Make masker. Pakai masker. Tahu. Kalau nu hal-hal teu penting atau kudu Kudu keluar kamar. di rumah aja. Tah ngomong-ngomong ya teh kan non diliburkeun sakola teh kumaha teh kesana libur ieu teh lain di antos-antos teh liburan ieu teh Bobora adi antos ieu mah Kang. Rebahan nya ieu mah. Sarapan deui, tidur deui, lajo YouTube. Kitu we ah. gabut aya Geus kumaha gabut tah pisan. selama libur teh Jadi ketergantungan pisan kana HP sok bener teu Bener, kan sama. PPLD nya kana HP. udah sare YouTube YouTube IG WA bari jeung nu ngechat Lagi banyak tak. Wah, ketergantungan. Jadi kana HP. Dah nya lobana gitu. Kana HP terus tergantung nya ketergantung pisan gitu kana HP teh nya. Tergantung. ayo lo kumaha selama liburan lo nanya gimana Sampai me buka puasa gitu. Sampai me buka. Sahur. Sahur heula menurutnya mimiti mah. Sampai me sahur ya. Ngome HP we jeung ngome HP. Ngagame. Nya tadi tos kan eta tos. tadi we Oh iya ya. Nu sanes aku Kan pada di sarangan. Kan di orang main HP. Sapopoe urang main HP, ningali YouTube, ningali nu karari. Selain eta lain eta naon ya tuh kita meuli gas naon ai salat mah da emang Kewajiban. kewajiban eta euy nya eta mah. Sebutin naon. nyata menurut pendapat ulo we hayang kumaha
udang sare naon ulah tadi mah Menekan ngape teh, salah Saruang gitu-gitu kene. Oh gitu lah siklus manusia mah gitu. cing kumaha kan motivasi supaya orang cicing di mata meh tegabut teuing kumaha tah kapan bisa motivasina yang Ya, di bumi. urang teh kan sebagai pemuda kan ya kudu bisa naon sih ngaranna teh lah berimajinasi sekreatif mungkin di mate nu dikerjakeun teh naon wae meh teu basa eta kita. Olahraga. Contohna olahraga. Kalau Baca ngeplong, baca kalau buku, kalau baca buku. Nya ngolah itu mau baca buku deui. Nah, ngomong-ngomong nasib sekolah buku nu di kolong bangku kumaha tah Wah, jadi kangen ke sekolah. aduh Deui, kangen kumaha itu? sekolah kela iklannya lah ya orang saya tadi ucing. lah bieu mah aya naon ieu kita ngomongkeun karek nepi mana bieu Bangku di sekolah mah. nah kumaha nasib bangku di sekolah kan di Bangku buku di kolong bangku kumaha nasibna kan di mana sekolah teh tara mau kantong buku teh geus aya di jero kabeh meja. Nyonyo eueuh we gitu LKS teh eueuh ya. Semili 10.000 guys, 2 poe eueuh. Mana coba sok. Eta carita eta anu Naon? bayar ka si ibu teh ya. Tah, carita eta guys nya. naon Pan urang teh sekolahnya harita eta teh sekolah pas pisan dibagi LKS. Hari urang teh da teu dibagi LKS acan nya. Tapi sekolah. Di sekolah teh ya, pas urang sekolah ditagih mayar LKS. lagi naon Tagih mayar LKS. oh padahal teu Padahal teu teu. aduh Bu abi teh henteu cabi teh nya mayar jeung sok mayar. Aya ya catatan lagi. Amak mah aya nya da Ada itu, ada kabur. Amak di dieu nya bere 2.000 ting misalnya. 2000. 2.000 Dibalas. dipalakeun. Aya bayar baik Kemarin kan eta puasa biar aku kieu. Astaga, kumaha kangen pisan nya ka sekolah teh terutama ka guru-guru mana SMK PGRI 2 kangen kabeh ya kangen semuanya lah. kangen suasana Kangen kantin teh sekolah, itu si Ibi. biasana lamun istirahat sok naon Sok nyocol guys. Yo, mantap Ini sih. nyocol teh bahasa urang. heuh cek kamu di Ah. nu nonton mah tah naon aya di urang mah model saos nu kitu teh sebutna nyocol Di komennya naon Gorengan kita bakal cocokeun, guys. terus kumaha nya kang bete naon nyocol Nyocol. nah terus nasib buku teh kumaha can dijawab Baik, baik geus di kelas keun lah nya. Yang penting urang mah urang mah cing lulus. Sarehat. Sarehat lah gitu cing lah. aya dina lindungan cing aya dina lindungan Allah Ya eta amin. pokona urang cing sarehat doakeun kabehnya Cing sarehat Kabeh nya. jangan ke supados ke pas perpisahan teh sarehat pan Kan Kan aya eta ge Oh, perpisahan Pasti teh. aya, geus aya. Soalnya geus mayar guys, Mayar. 250 coba. Kumaha tah? perpisahan teh kumaha Hah? perpisahan teh dienangkeun di sakola teh kumaha tah Ya, 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 mah, ya, udah soal Ini kan pasti. orang Gitu, gitu orang satu teh. terinang. Kela atuh hiji-hiji atuh Hiji, hiji. oh, iya, hiji. Karena orang teh menahan kerinduan teh teh geus heula kan gitu nya. sebut teh sabulan tinggali yang geus tepi kali Iya, cukup juga. jalabri Bisa eta mah guys, jebak ge dieu teh tah. Dicukur-cukur tapi teh sebulan. kumaha bieu kumaha Buku eta. itu bieu teh Gitu na. Oh eta we lah. Sok topik di nu lain lah sok. bieu nu bieu naon Pohon guys, pohon kesan-kesana banyak sangat ieu pisan Bisa mah merindukan merindukan pisan kelulusan saya tahu. tah menurut tapi bakal pejadian teh perpisahan teh nya Masalah lah, Kalau kudu sudah. atuh kudu bisa Kudu di bisa atuh eta Soalnya geus mayar. Semayar soalnya. Aku bertemu tanpa ada perpisahan mah kan asa kumaha ka urang Sakit, lagi, guys. sedih. coba yang nama rek uji kom ge kan ke Uji kom online coba guys. terus naon deui ulangan teh Ulangan teh pokoknya mah anu sagala online pokoknya Sagala mah tah keun bayalah urang mah angkatan anu ieu cing jadi angkatan anu naon teh pang suksesna gitu lah. Amin. pokoknya mah cing tos lulus cing dapat kerjaan we naon we nya Ya mana kawin-kawin gitu lah. aya jodohna ca Alah, can aya teh kumaha jeung si ieu teh aman aman geus cicing Diceratkeun. jadi enak kumaha nya pokoknya mah intina mah kelas 12 teh kelas 12 ayeuna nya angkatan urang teh angkatan anu pang ieuna lah intina mah pang
kan di sekolah urang mah PGRI 2 contohna hari guru ge kan ngayakeun geus Oh, sabaraha tahun spesialna lah Oh, spesial. Tangke aya guys di dieu nya seutik mah tah darinya mah. engke lah di dia aya. Aya. Nah, enak kumaha? Enak mah ieu pan sanes kilang sono man. Kumaha. Mending ngalagu heula. Ngalagu heula, kan berarti di sekolah Saur nama nya Diman suarana sae. sae. Haul guys. halimpu sih soalnya teh. Lancong biasa Halim putih naon tuh, guys. Biasa mah kekasih bayangan ya. Kasih bayangan ieu Siap siap vokalis. siap siap. Ada heula atur heula. Atur lah. Padamu eta. Nyanyi kabeh ya. Siap. Padamu Yuk nyanyi ya. pemilih Timan heula ieu. hati yang tak pernah ku miliki Halimpu. yang hadir sebagai bagian dari kisah Irgi ya enak. Irgi. engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati selalu mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Yo, Ya, boy. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Tahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Iya nu dirindukan teh soalnya tiap nanaon tiap istirahat. Istirahat guys, biasa nyanyi guys, kasih bayangan. Ieu mah magi yo waktu tuh tabuk sabaraha ya. Waduh, terebuka setengah genep we. Urang ieu wae urang naon nya. Pokokna mah sok sebutkeun motivasina aya nama hiji-hiji. Ti ulah tuh tadi tuh urang. Soalnya motivasi Kangge kangge ka angkatan. angkatan urang. Sok naon. Kita mah jaga kesehatan untuk Nah. kalian semua guys. Terus Muka 2, Kang. Iya tuh kumaha ka Yo dia. sampai Kang heula. akan heula. Jangan lupa makan. Nah, dia abdi mah kieu cing salehat, cing panjang umur, cing aya rezekina, pokoknya cing Amin. sukses. Amin. Mantap. Kirgi no. I love you ya. Wah. Hai. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah. Bisa mau di. Aku mesti recording.